Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teh abdi aya di daerah. Nepangkeun heula Kasep. Oh mangga. Punten. Tong lalmi deui. Abdi putrana beri pima abdi Andi sareng Abdi Ahmad Danu, Raina Ahmad Dani. rasisan saya kan. Ayeuna nuju di mana? Dan nuju di daerah Ciganitri kan. Ciganitri. Aya bumi titipan nu bari dical, nya teh luasna teh luasna 72 meter persegi. Tunggu si rejeman. Luas bangunanna 110 meter persegi kan. Luas bangunanana Oh. 2 lantai. 2 lantai. 2 lantai. Itu lebat di komplek. Kompleks Ciganitri ya. Ayo orang langsung ke lebatnya. Ayo mangga langsung kan. Saya karpotna Luasna paling dekat sama mobil ya teh. genep veteran ya sami tilu. Iya kita saya di dalam karpot salaras nama. Ya. Karena Kapolna jelas warung jeung teh. nya itu jelas warung juga nanti. Ini langsung ke lebat lah orang rap weh. Kabujeng Jumatan. Ya enggak. Kami di nama Saya ruang tamuna spesial lebar ngagaduhan jendela, biasa dibuka ya. biasa dibuka, Tuh. biasa. Ya harus dibuka. Plafon atas Pelaporan paling ini 2,5 meteran aya. 2,5 meteran. Langsung we, Pak Andi. Iya ta. Iya Kang, lebat teh Kang ieu teh. Tuh, Lebat rumahnya. teh ieu kalau son jiga nama kapurang jelas jiga minimarket gitu. Tong ngajang teh nyariosna jiga minimarket, bekas warung lah gitu nya. Warung dia namanya. Tapi Warung. biasa di damel kapot gitu. Nya tong ngajang teh nyariosna tah ieu jamana kamar mandina terus ngenge shower, ngenge kloset duduk, tapi teh keramikna setengah. Lampuna tos aya. Ayeuna lebat Kak. Di dia aya kamar anu pertama, kamar kaji, aya lumayan lah, ieu mah kanggo murah kali gitu biasa. Nah, kami opsional sadari sakieu. Langsung ke dapur. Ieu dapurna. Dapurna tos dipasihan dak tang dudukan kompor, meja kompor, kerana tos aya, terus dipasihan wastafel. Ieu Kang, berangkat luhur Kang. Lanjut ke lantai 2. Lantai 2. Dilat. Dah. Itu luas tanah nate seberapa tadi Pak Nih? 2 meter persegi. 72 meter persegi. luas bangunan anak. Terus bangunan lebih 110 Kang. Kemana ke Pangkar ke Payun? Tadi heula. Oh ke Payun. Oh ka dieu. Ieu tiasa diange pantry ieu teh meureunnya. Kade Kang aya nu nyara rumput. Ieu teh pantry tiasa diange gudang. Sesuai naon nu diperyogikeun lah ruangan ieu mah gitu. Oh. Dena tinggal Pak Nih eta kamar Aya anu kamar kedua. kedua lah Kang. Kamar keduana ieu lumayan jeung oge kanggo murah kali kadua panggilna biasa. Sami da luas ukuran nama paling 2 kilometer. Langsung Iya di dia terus dipasihan wastafel, ya kamar mandina, terus ngenge shower, kloset duduk, terus ventilasi gitu. Keramikna mung setengah gitu. pernah daerah anu ruangan nu katilu Kang. Oh, kamar nu katilunya. Mohon 2 kilometer. Pandanganna tong gegelap. Cuman ieu mah biasa aya langsung ke outdoorna. Pandanganna tong ngegeleberan gitu. Mohon rakyat ke samping. Ayeuna langsung ke kamar utamana. Iya teh opsional. Di damar ruang keluarga tiasa, Biasa. di damar kamar tidur gitu tiasa. Mohon ieu mah biasa pisan saudara. Gitu. Ayeuna langsung. Tapi langsung ke balkon pemandangan langsung kan ke sawah. Iya, janten ruangan ieu mah tiasa dimanfaatkeun lah. Kamu yang itu kalau pisan tadi pemandangan langsung ke gunung tiasa, ke persawahan tiasa, ka jalan oge di payunan Kang salah sama. Mohon. Kaos pisan. Janten kumaha ieu teh Pak Andi? Hawa udarana masih sejuk di teh. Tah, ka ibu, bapak, teteh, akang anu aya di wilayah Buah Batu, Ciganitri, Batu Nunggal, Mohon. pokoknya wilayah Kota Bandung atau napi Kabupaten Bandung. Ieu salah satu bumi nu ku abdi direkomendasikeun Ya, bandinya. referensi pisan ieu mah. Mohon. Tah ieu teh spesifikasi teh ngagaduhan 4 kamarnya. Tempat kamar tidur. Carport ge tiasa didamel 2 nya. Mohon. Dua kamar mandi Kang. 2 kamar. Legalitas Legalitas SHM. tos SHM legalitasna. Nah, mun PPG tuh saya deh. Mohon tak ka ibu bapak teteh akang anu meriyogikeun informasi ieu meriyogikeun informasi ieu kantun Chat di komentar lah. Deskripsi atau napi di link bio. nah fasilitas umumna nu aya di dieu teh naon wae Fasilitas umumnya, oh Kang aya lapangan basket, mohon teras lapangan bola di dia. teras Aya gedung serbaguna. jadi inti nama caket ke exit tol Buah Batu caket ke pusat perbelanjaan Kampus kampus Telkom. Universitas Telkom Transmart Transmart Buah Batu teras nah posisinya aya di sayap saya Podomoro. Podomoro. Nah Samping gitu pengen sana. dina selling pointna. Ya ku abdi direkomendasikeun
Sareng mudah-mudahan informasi bermanfaat. Nuhun. Segitu panginten ku abdi tiasa diinformasikan. Atur nuhun. Kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampes.